Sangkuriang beureum. Mana nu jenis sangkuriang? Tuh nu beureum. Doma jenisna jenis naon itu domana teh? Ai domana mah doma ti Garut teh. Doma ti Garut. Ngana pinah jadi ka dieu. Jadi pinah enak. Hari ayeuna kana naon, Bron? Sapopoe gitu kana naon? Paling karena lauk, Kana lauk. Selain titina lauk kana naon? lele, lauk, Lele lauk. Hari ieu paling ternak kambing. Ngempatin rumput mah aya ya teh. ieu mah doma beurna. Domba. Doma jenisna jenis naon itu domana teh? Ai domana mah doma ti Garut teh. Doma ti Garut. Ngana pinah jadi ka dieu. Jadi pinah enak mah ka lemur. Jadi doma Cilame beurna. Jadi doma Cilame. Dombanya ini domba asal Garut, cuman dibawa ke sini. Jadi dombanya sekarang jadi domba Cilame. Asli Garut domana mah. Asli Garut ya. Hari iya, Bron, selain doma naon wae? Kelinci, kelinci. Mana kelincina? Ah ya di dia ya di luhur ya. Cik sok ningali. Sabaraji eta kelincina? Werti lu ieu teh ieu mah anakna keneh dua eta sajodo ngan ieu na anu lideung ieu. Oh, nongoy duluna lah. Beda jenis sih. Nah, ieu mah bodas, teuing mandul teuing kumaha ieu teh daun. Aing ngari ka belah mana, Bro? Lah tara jauh-jauh urang mah di dieu we di tempat kanangna. Oh di dia. Mantak nyantai gitu tara kanu jauh dah posisinya di dia wae dah. Paling ada pun kanang lah. Nah, di hana berarti tinggal di hana. Oh ini suka dia di hana. Mantak pujang ge nyantai we dah deket gitu. Masa-masa ieu mah masa-masa tahap diajar mah gitu. Benahi iya lauk kayak rencana mancing gitu dan awe nga iya kan sugannya di jalan gitu sugan di jalan Tapi geus di mimitian mah. Geus diajaran gitu, mimitian. karena sekali kamari terek peuting kami mimitian peuting. Kalau hujan sore teh penting deh, kata tulus. Jika na ayeuna mah centang cuaca teh kada tinggal di langit geda caang teh, wek-wek teuing. Eta parabda kunaon, Bron? Pelet. Jadi sahabat, ini adalah salah satu balong tempat pemancingan. Tapi cainya masih kena ieu kiruh. Ieu lele. Di samping balong aya oge sawahnya. Pokoknya maraos. Nah, iya jalan. Mana laukna? Ikan lele. Lele hungkul. Ini sangkuriang. Sekilo 2, sekilo 3, 4, kumplit. Tergantung minat.
Aya lauknya nu belah mana? lauk gitu. Ini awal. Sambil bertani ieu mah ternak ieu nya, ternak naon? Ternak lauk lele. Mana laukna aya teh? Lauknya masih kena sedikit di dalam, susah ambil. Ai cai ti mana? Solokan. Solokan ieu euy. Sabaraha bulan ini? Rintis. Sabaraha bulan ini? Sebulan kurang lebih lah. Sebulan. Sebulan kurang lebih. Ari hasil ternak, Nah, paling dijualnya ke masyarakat. hasil ternaknya lira teh kumaha? Kebetulan ini tempat pas hanapeun jalannya. Jalan. Oh. Jadi lumayan, isuk lima bisa ngusep tadi. Sambil ya mah tamasih stres we sambil melepas lelah. Tah, ieu saung-saungna kanggo nu bade istirahat. Istirahat atau napi Cas. beli non bade baotram. Bakal dikatakan nusuk kan.